perkara murka anu kedah dilenyitkeun tina muka bumi ieu. Sanajan kitu dina kanyataanana anjeun teu sapinuhna hideung. Anjeunna Raja Alengka mika cinta hiji jam. Hatena ikhlas tur daek ngalakukeun naon wae pikeun jalma nu dikanyaah. Nah ikhlas bakal ngahasilkeun anu sami. Nah nya atanapi henteu anjeun bakal geura girumagihan. Satria berderap gemuruh bagai ribuan ekor kuda. Kemegahan begitu kentara, kejayaan begitu terasa. Alengka yang berdina berubah menjadi negeri digdaya. Harum bunga asoka merambah istana, mengirim ilmu tubuh para jelita yang bergerak lincah selaras irama, membias dalam kegembiraan. Ini Alengka, negeri yang panjang bumi, gemah riba roh jinani. Anjeun eleh Rama. Anjeunna Raja Alengka anu perkasa mikanyaah manehna, tapi anu dipikanyaah hayang pangjung manehna. Anjeunna Dewi Sinta kakasih Sri Rama. Prajurit bawa Dewi Sinta ka dieu. Dihoyong mulih Rahwana, naha teu tiasa ngitutkeun abdi deui ka Pancawati. Di dieu Sinta, di dieu sareng abdi sadaya aya di dieu. Naon anu ku anjeun dipika hoyong? Hoyong emas, duit, inten, atau rek karaton? Ieu inten panghalusna di sakabeh karajaan. Alim, abi teu hoyong, abi hoyong mulih Rahwana. Ya hayang ningali pujaan hatena tuluy nanya ka purang paradayang keur nungguan oge ku manehna pikeun ngalilipur sang dewi. Hingga engkau bahagia.
tiasa ngaraoskeun eta. Salam Dewi, kami utusan Raja mikeun masihkeun ieu ka anjeun. Eta kan kanggo Dewi Sinta sanes kanggo anjeun. Ieu Dewi, aya surat kangge anjeun. Hah, surat? Pernah teu anjeun ningali abdi salaku manusia? Sanaos kuring raksasa, kuring tetep gaduh hate pikeun bogoh ka anjeun. Oh Dewi, ieu kuring raksasa kabelai gebis ka jero nikmatna cinta. Teu bisakah rawana ieu anjeun cintai? Ieu indah pisan pikeun disebut sajak mah. Ayeuna abdi paham sakabeh perasaan anjeun anu pikeun gedena kangge abdi Rahwana. Entos, aranjeun kan bade nyandak abdi ka Taman Asoka. Wahai Wanaraseta, saha anjeun wani-wani asup jeung ngarusak Alengka? Hamba Saibin Rahwana. Hamba Hanoman, utusan Sri Rama anu dititah nepungan anjeun. Hayu ngiring sareng abdi Dewi. Alim, abdi alim. Inget Hanoman, di dieu Rahwana ngahormat ka abdi. Entoslah Dewi, di ditu Tuan Rama ngantusan anjeun. Tekenging Dewi, atos we di dieu sareng abdi Dewi. Upami Rama leres-leres hayong abdi ulik-ulik, anjeunna moal ngutus anjeun pikeun ngajemput kuring. Langkung saena anjeun giramangkat satu acan Rahwana mendakan anjeun. Dewi Sinta, Alih-alih Rama kalaka Hanoman anu datang ngajemput Dewi Sinta, tapi panghinana ngajebabkeun kaambek ngaduruk Alengka. Wani-wani namanya rusak di karaton kuring. urang eueuh urusan jeung maneh Rahwana? Abdi di dieu pikeun ngajemput Dewi Sinta. Rama lain nu nitah maneh. Omongkeun ka si Rama, cokot ka dieu sorangan. Eueuh kapok-kapokna sakitu eleh wae ku aing. Kaera pisan. Tungguan balasan di urang. Gagalna Hanoman mawa Dewi Sinta, manehna ngadu ka Sri Rama. Rama! 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 Aya naon Hanoman? Hapunten Tuan Rama, hamba teu tiasa mulangkeun Dewi Sinta. Bangsat, nah Sinta bisa cicing jeung raksasa gote eta. Hamba tos gagal. Naon nu kudu dipigawe Tuan Rama? Arurang kudu indit perang kitu Tuan? Tangtu urang kudu indit perang, eueuh pilihan sejen. Muhun Tuan. Perang anu dipilih ku maranehna mawa maranehna datang ka Alengka. Rahwana, kaluar maneh Rahwana. Rek naon maraneh datang ka dieu, maraneh hayang eleh deui?
Naon deui tangtu mawa Dewi Sinta balik deui ka Pancawati. Sangeunana maneh ngomong hese-hese urang mawa ka dieu jeung maneh hayang nyokot Dewi Sinta ti urang. Lamun kitu tunjukkeun sanu pantes jeung Dewi Sinta. Kanyaah jeung ambisi manehna ngajadikeun Dewi Sinta heran naon anu kudu dilakukeun ku Dewi. Heup, naon nu dilakukeun ku maraneh? Naha maraneh sok ribut wae? Maraneh nyaho teu? Ieu teh meakeun waktu. Tos cukup abdi alin hirup jeung aranjeun. Abdi hoyong hirup bahagia sorangan. Hatur nuhun.